Sampurasun, para siswa dipikasi, dipikaheman tur dipikareus, wilujeng tepang dina pengajaran bahasa Sunda. Materi nu bade dipedar dengan ayeuna nyaeta wangenan sareng ciri-ciri paguneman. Sateu acan medar materi, hayu urang sasarengan ninggal video paguneman. Sampurasun, tepangkeun wasta abdi nasanda, wasta abdi Aulia, wasta abdi Siti. Di dieu abdi sareng rencangan bade metakeun contoh paguneman. Kumaha ari kelasna sami pelajaran bahasa Sunda di kelas Macan anu mana sih? Eta anu nuliskeun pengalaman nuhun, nuhun kelas abdi ge sami juara. Oh, eta atos di abdi mah liburan ka mana? Abdi mah liburan teh ka Kampung Pulo. Nu di mana teh abdi Mas? Eta di geus teh munya resep anu kadinya mah bade aya cerita sakalana yang arang teh biasa ratna terakhir di sini kan. Kumaha kudu kampung pulo teh? Jadi di Kampung Pulo mah masih mertahankeun adatna. Sakampung eta teh ulah leuwih kitu di sukuna. Kitu oge eta teh sareng masjidna. Oh, abdi pesan apa ka kampung pulo? Nuhun Sit, ini resep teh amun kadinya. Abdi mandem be apa teh kasih Kebagian itu aya di Banyu resmi teh? Kapan ininya ge sami biasanya? Siti Bagidit ge sami aya dongeng sajarahna. Nya duanana oge sami, bos Siti Bagidit terus Capua kalabet objek wisata anu aya di Kota Garut. Abang abdi mah kumpul meningkati ngaruh informasi teh. Nya mun kurang pergaulan atuh matak nagaul atuh. Ya, ayeuna bade jawab. Namun sareng alun bade aman tadi ajakan abdinya. Siap. Ayo orang ambil. Para siswa nu dipikasi, urang sadaya kedah terang heula naon anu disebat paguneman. Paguneman teh nyaeta kagiatan nyarita dua arah anu dilakukeun ku leuwih ti saurang pikeun ngungkapkeun rasa, pikiran, jeung kahayang, luyu jeung tujuan anu dicaritakeunna. Salian teh eta, urang oge kedah terang naon ciri-ciri paguneman anu hade. Ciri-ciri paguneman anu hade di antawisna nyaeta hiji, aya pagunemanana. Kadua, palaku leuwih ti saurang. Anu katilu, make kalimah langsung. Anu kaopat, dina maca pagunemanana kudu hade lentongna. Anu kalima, pasemon anu daria. Anu kagenep, lapal anu jelas. Anu katujuh, puluh musora kudu bedas. Sangkan hidup langkung paham ngeunaan materi nu dipedar tadi, hidup kedah ngawaler sababaraha petarosan anu dipidangkeun. Hatur nuhun, wilujeng diajar Gusti Yesus ngaberkahan.